di luhur aya pejabat, siksa pejabat, cek rakyat. Bapak kahareupeun Allah, dua pejabat, dua bangsa. Nah, ini kanyar dilanjut di penjara, pasti garong. Maka hirup hareupeun jelema mah teu kudu sok ieu teuing, hayang disajung, hayang dipuji, sing barale ka teu maca. Iya, alhamdulillah. Ternyata banyak sekali fansnya, ya luar biasa. Ya, waktos dari tempat Bangga di Haburan dan ya Ustaz dan Negeri Hana untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Kadang-kadang cara nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjaluk catur pamuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu menjadi panondung rambu kepajejeg dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak ngalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci loncat mulang udar tina tali gadang Cidra tina subaya moreng ijing sila pikok sinembah saja husyuk nuturkeun galur ti Rasul lincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Tuntun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur di handap liwat di luhur. Mikanyaah kajal majujur sarta nyarek suruh takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malam ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun di guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu teu pageuh nyepal sunnah ka para kulawargana nu ancep-ancep istiqomah imanna. Terumbut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan saduleh ku kapanasan. Urang mundut kanu Maha Agung urang menta kanu Maha Kawasa nyarande ka Gusti nu teuing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Camat, anu kusim kuring dipihormat aparatur nagara nu aya di wewengkon wilayah ieu. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu pakempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil. Hari ibu bapak pangaosan neangan naon? Tapi si pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Gerakannya kapaajengan anu caket al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Mau jadi pertanyaan geus kaoncoran acan urang ka ilmu urang jawab ku sararea acan. KBG arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hari es wae. KBG arapal ilmu sodakoh jeung infak tapi naha fakir yatim diarantep wae. KBG apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi naha ku era politik kamari beda pilihan burger wae. Berarti lamun gitu boro-boro mencoran batur ilmu urang teh mencoran awak sorangan dicantang teu bisa.
lamun lain Allah nulungan ibu, lain lamun Allah nulungan kuring, urang kabeh kagolongkeun jelema cilaka. Jelema pinter ngerasa pinterna, boga jabatan ngerasa kang aingna, sehingga wayahna leungit Allah datang siksana, maka kesaeutik jabatan luhur siksaanana gede. Jijing tong kaseuri. Nah, sabab pertanyaan anak lain nanya saha urang hareupeun ibu. Lamun pertanyaan anak saha kuring hareupeun ibu, pasti jawabanana ustadna gerhana. Bahwa kahareupeun Allah nah bener eta teh ustad wallahu a'lam. Bisa jadi hareupeun Allah mah teuing ustad teuing ustad ya. Di luhur aya pejabat, siksa pejabat, cek rakyat. Bahwa kahareupeun Allah dua pejabat, dua bangsa. Nah, geuning anyar di langit di penjara, berarti garong. Maka hirup hareupeun jelema mah teu kudu so ieu teuing hayang disajung, hayang dipuji. Sing baraleeg atuh maca alhamdulillah. Cenah carita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi nah ku pinter asa aing pang pinterna, ku bisa asa aing pang bisana, ku hate asa aing pang hadena. Di mana alhamdulillah Pak? Cenah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti urang mah teu boga hak disanjung dipuja-puja, maka geura eureun muji jelema teh ngewa. Da puji mah milik Allah taala. Biasa we atuh. Ya kuring baju biasa, celana biasa, ngomong ge kuring ngomong biasa, sabab sadar yen kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Nah, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, pinter ge dipinterkeun, maka jelema pinter datang sombong, justru nu bakal cilaka teh jelema pinter ku sombongna geus leungit rahmat Allahna. Dan nu ngaran hirup mah azwaj, papasangan. Moal disebut pintar lamun eueuh nu bodoh, moal disebut beunghar mun eueuh nu miskin, moal disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Mata hakikat nu ngaran hirup teh perlu bersyukur, lamun pintar geura bersyukur onsoran jelema bodoh, lamun beunghar geura bersyukur geura nulung nu butuh nalang nu susah jelema anu sangsara, lamun jadi pejabat wayahna kudu eling jeung sadar kana beuteung-beuteung rakyat. Ari ada kesyukuran, ari moangan. Maka jelema pinter teh ukur disebut batur, tong buka kang teuing irung. Tah hakikatna mah disebut pinter lantaran aya nu bodoh. Maka jelema pinter geura oncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek jeung ngahina jelema bodoh. Deuk ngaledek ngahina teu kudu masantren luhur, teu kudu sakola luhur, jelema belet ge bisa ngaledek batu mawur. Weh. Cicing. Disebut beunghar lantaran ayana nu miskin, maka jelema beunghar dititah bersyukur ku kabeungharanana geura bere tuh si miskin. Ayeuna urang mapag Ramadan, ibu bunga Ramadan can datang baju geus dipikira. Coba si miskin mikiran bias 400.000 sakarung geus leuneng kana sirahna. Maka lamun ibu bener di dia aya nu beunghar, sok arudunan 30.000-an mah entong nganalkeun kades, tong nganalkeun camat teh urang teh rakyat anu hayang nyieun kahadean deui ka rakyat. Tuh beres si miskin, beres si yatim sabulan campreng si eta puasa teu mikiran kana usaha. Ieu kabungah apal ka batu. Lamun teu kitu-kitu acan, naon hartina dalil zakat, naon hartina dalil sedekah, lamun eueuh aplikasi dina kahirupan. Weh. Terus sakitu jigana ya geus ngalartieun beda umur pengutak. Teuing ngarti teuing dono. Bandungan hirup si miskin. Nu miskin mah lamun aya nu maot cepat pacul panggeulana nyieun kuburan. Si miskin mah aya pasaran teu eueung digotong ku si miskin tahlil 100 poin si miskin tara eureun. Patak lamun aya nu hadir di dieu jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyarira. Aya pasaran geura gubung ku sorangan, taboeh geura munbal sorangan, eueuh nu tahlil ungeup-ungeupan sorangan. Matak hakikat hirup mah ukur disebut batur, tong kabita teuing ku nyebut batur. Lamun hakikatna yeuh nana gerhana viral, keur kuring mah dianggap kebul. Nyeh, teu hayang-hayang teuing viral. Cek Allah isu kudu eureun la haula Gusti mangga asal anjeun anu ngeureunkeun 1000 jelema ngeureunkeun kana viralna kuring moal aya nu mampu lamun kuring dipilih ku Allah kudu viral Pak. Mantap jelema nu ngeureunkeun sarua jeung sik-sik meuli sulit ati goreng kucus belang baya. Goreng hate nu kitu patut. Aral anjeun.
Nah hakikat ngaran hirup mah kitu. Maka geus jadi jelema beunghar teh geran nulungan jelema miskin, ngarah beungharna netep barokah dunia barokah akhirat. Lain jelema beunghar tong ngomongkeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun gelang ka jelema nu eueuh. Naha mapanas batur dititah ku saha kigituan teh. Make kongkorong leumpang dongko. Tiba pingol ti dieu nepi ka dieu. Leumpang ijan digibri hayung geus. Ane rucit teh. Mental teh leungit alhamdulillah. Maka alhamdulillah di mana atuh Pak? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nu kudu dipuja jeung dipuji mah Allah lain manusia. Dalam ibu muji kuring lain kuring anu puji, tapi sebenarnya ibu teu apal hina anak kuring. Ibarat ibu kasalaki nyebut jujur karek 2 bulan. Karek 2 bulan alhamdulillah cara dia mau jujur tiap tikarap tungguan 2 tahun jujur dongnya ke debul datang. Papa jelema kuring jelema ngaran jelema sarua. Bener salah pada boga, alus goreng pada boga, daek kedul pada boga, nu daek tong asa aing pang daekna, nu bisa asa aing ulah asa aing pang bisana. Ingat kudu sadar urang bisa teh karek ayeuna saha baheula jelema boloon. Bener lur. Sadeo. Para pejabat nu di luhur usaha dijadikeun ku rakyat. Kata sanggeus jadi teh tong ngajar dogoena kursi turun atuh ka rakyat teh. Kudu apa butuh rakyat, kudu apa kasusah rakyat, kudu nyaho pangabutuh rakyat, lain eta nu diarep-arep ku rakyat. Asli gitu Pak. Nah, eureun rakyat tong nyoblos moal jadi RT RT acan. Termasuk ustad sekalipun tong so ieu deui. Nah, leungit jamaah, nah ustad teu ngomong jeung temo. Maka ustad teh sebenarnya lain nu kudu dihargaan ustadna, justru ustad nu kudu ngahargaan jamaahna. Maka si ibu geus bosen rek balik-balik. Ibu rek ngawang kongko. Nah, da ibu leungit kabeh kuring lain naon. Mata nu kudu dihargaan teh lain gerhana, lain ieu ye jamaah. Capek lumse ripuh tunuh datang ka dieu undangan ti Bapak Camat geus mupingkeun gerhana. Berarti kuring nu kudu ngahargaan ibu teh. Lain ibu ka kuring. Bener ya. Nah, ustad sakadar disebut batur, ustad, kiai, ajengan, ulama kudu sadar karena tugas warasatul anbiya, pewarisna para nabi teh ustad, ajengan, kiai jeung santri. Maka lamun kuring disebut ustad rada nolak. Nah, warisan nabi teu kapigawe. Nabi bager geuning urang mah pedit. Nabi tahajud umal peuting geuning urang mah sabulan ge henteu. Nabi salatna tepat waktu geuning urang mah kabeurangan wae. Nu kitu al-mukarram teh bro. Sing saladar kana hate. Da hakikat amal mah lain nu nangtukeun batur, nu leuwih nyaho kagoreng patutan diri iwal ti diri sorangan. Bener. Kuring disebut al-mukarram bapak ustad nana gerhana buat muring ka bulu-bulu maknya al-mukarram salat subuh kabeurangan. Era disebut batur teh era. Mata geus urang mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Nabi Al-Mukarram, Umar bin Khattab Al-Mukarram, Ali bin Abi Thalib Al-Mukarram, para ulama terdahulu Al-Mukarram. Palebah mana amalna lain sesebutanana. Bandungan Kangjeng Nabi beak harta dipakai nulungan miskin, beak harta dipakai nulungan yatim. Bumi Nabi 5 ka genep sagajelengeun lamun buka kulem ngagaralang tina tapak korma, amal nage nepi ka korma. Tapi kurban Nabi 60 onta dina sataun. Kuring nu cek batur al-mukarram kurban hiji sapi bari begung kutujuhan atau ditumpahkan dina cukang siratal mustaqim teh kutujuhan rumah ngieung. Maka kuring nolak Pak. Kuring mah manusia biasa ngomong ge ngomong biasa. Bisa ustad ku Arab bisa lah. Nah atuh teu ceramah ku Arab ibun jangan abdi lieur. Bisa ku Inggris bisa lah dan sakola. In the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teh ibu. Kalau ibu urang ge mau nangapakeun di subuh tadi. Jeung teu bisa dibalikan deui. Mata gerak-gerak hirup manusia mah ajwad bener salah pada boga
alus goreng pada boga daek kedul ge pada boga sok aya jelema nu daek samur umur eueuh lur mata geus daek teu nepang dada asa aing pang daekna kartu urang aya di batur ulah nepi ka pedah urang daek di masjid atuh kumaha cing kitu heuh ayeuna baheula mah gapleh jeung aing mata tong coba-coba urang geus daek ngomongkeun jelema kedul hakikatna mah urang ge pernah ngalaman kedul. Ayeuna ibu di jilbab tong pede teuing ku jilbab ieu kuring teu wani nyebut soleh ibu ku jilbab ieu jilbab ieu meunang maroli aya hargaan handapna malas 1000 luhurna 45 bahkan aya jilbab di partai politik nu di alun-alun jilbab ieu mah murah aya hargaan handapna malas 1000 luhurna 45 tong ngarasa seueur geus soleh ku di jilbab ieu sabab Islam boga 4 rupa syariat tarekat hakikat marifat Al-Quran boga 4 lapat makna matan maknawi awak ibu boga 4 haneuh cai angin seuneu dunya ge ku Allah boga 4 kidul kaler kulon wetan nyaan naon atuh ieu jilbab teh ieu teh jilbab syariat Al-Quran surat Al-Ahzab dititah ibu di jilbab ngan hampura kudu make jeung hakikat jilbab artina munian sirah saha kamunian jeung eusina sirah jadi teu saeutik jilbab badak pokolotot ka salaki jilbab gede bundak dendek kana gosip jilbab guyupuk teu kaur batur nyen kasalahan bibir urang ngomongkeun ka goreng batutan batur di mana eta jilbabna Embo bapak-bapak enggak ngeliat ka ibu lobok tah bener Pak malahan urang-urang hadir di dieu teh jujur kurang jeung kurang lemah jeung lemah mau dibaca subhanallah maha suci Gusti Allah tapi naha batur nyen gedong nyeri sirah mau dibaca subhanallah maha suci Gusti Allah batur meuli mobil panas hate mau dibaca subhanallah batur meuli sawah ratuh angen mau dibaca subhanallah batur maju tengeunah diri di mana eta subhanallah makana subhanallah tempo cek lapan subhanallah maknana maha suci Allah matana eusikeun kana awak bersihkan lalu hate kakara nyekruk jelema dibersih kana hatena jadi cicing dina angka kakosongan teu boga naon-naon bapak boga dibogakeun ibu alus dialuskeun kuring bisa dibisakeun saha nu mampu saha nu mere saha nu ngamampukeun Allah taala mata jelema bisa entong coba-coba ngarasa bisa leungit Allahna datang sombongna cilaka kumaha bisana well cicing da ceramah ieu mah ngomean hate mata kabeh ge kajebrot aduh teuing diulang deui syukur henteu kajeun bebas teu boga cita-cita hayang beunghar tina ceramah henteu dibayar syukur henteu sabodo asli Pak cobaan di situ percaya Bapak Camat aya nang golem kuring hek teu ngamplop ka kuring kira-kira engke bulan hareup uleum deui datang deui moal kuring ieu teh keur ngomongkeun bersih hate sudona anger keneh Pak aduh aing palingan batur teu kabitaeun ku pengajian urang da teu nyurak subhanallah maha suci Gusti Allah mana maha sucian Allah teh mana hayang nempo mana maha suci mana maha suci Allah teh aya terbukti dengan diri asa batur nyeri gedong nyeri sirah batur meuli mobil ratuh angen batur meuli motor rumah sakit atuh batur nyeun pilak nada pae sia tadi ditu caritana nu diomongkeun adalah mana atuh subhanallah teh mana lapatna maknana matana maknawina lapat makna arti matan pesi maknawi amalna tah urang teh jujur karek bisa nyebut subhanallah can katempo ku batur bersih hatena kudu sadar kabeh nu teu pangaosan ka dieu sebenarnya bisa jadi ayeuna keur ibadah nu hadir di dieu can tangguh nah anu teu hadir ka dieu mah keur nyangu keur masak salakina sumping bapana hapunten emak teu ngaos naha apan teu acan gaduhi di Cicaroge berarti patuh ka salaki bapak urang tuang we sesorangan da emak teu acan enda tegul barang dahar ibadah ayeuna ibu datang ka dieu hiji nempo kuring dua ngupingkeun kuring katilu isuk bisa jadi gujrut ngomongkeun kuring teu jadi eta
Matak nu ngaran ibadah mah lain ngagugulung cangkang, aya eusi teu eta cangkang. Allahu Akbar, Allahu Maha Agung, berarti aku ya kalau teu Maha Agung, berarti kasombongan tong dikukut, tapi naha Allahu Akbar dibaca ai sombong sok dipiara. Da jelema sombong mah salat lagi sok lila lamun loba batur, mun keur sorangan alihlah soe. Gerayu urang kode hate urang sabenerna. Saha urang teh saha urang. Nah batur geus pas ka urang nyebut ulama, nah batur geus pas ka urang nyebut ustad, ceuk hate kuring ieu mah kuring acan. Otak wayahna we kuring baju biasa, calana biasa, ngomong biasa. Malahan nyarita biasa we heuh Sunda. Ai bapak camat mah da orang akademik jeung pemerintah wajar lamun bahasa Indonesia, ai kuring mah manusia biasa. Ai urang mah di kampung jijik luhur gunung ada di kuda kesembung ke bahasa Sunda. Awas jangan main sisi balong, nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Umuy akin di kota, cucu kakek dicari-cari gok di dia, apa gitu kan? Benar ya. Bapak kosong, kuring kosong. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu hampura ngadenge wujud kieu bentuk kieu jirim kieu hate malang bakal eah-eahan gerak tanya kana hate masing-masing lantaran diri ngarasa pinter, diri ngarasa bisa, diri ngarasa mampu, akhirna kadatangan batur deh ceramah kitu aing ge bisa atuh mah kudu minta urang lain usia. Matak lakon si tauhid adalah kosongna hate. Bener. Beunghar dibeungharkeun kosong. Lamun bener ge bapak boga kabeungharan geuning itu gedong sigrong mobil mewah sawah lenggah. Geuning tungtung hirup mah sarua jeung nu sangsara. Gedong sigrong tungtung hirup nyerang kedong. Sawah lenggah dikubur mah di sawah batu bari eta ge wakaf. Baju warna-warni tungtung hirup mah boy warna bodas. Naon nu ngabedakeun? Bener ya. Otak gerak bejakeun ka jelema nu beunghar sombong gerak tobat. Tuntung hirup sarua. Maka tulah coba-coba ngaremehkeun jelema nu sangsara. 10.000 nu sangsara nyumbang 5.000, setengah harta geus dikorbankeun. Nu beunghar boga 100 juta, sanggup teu mere 50 juta. Mere 1 juta hareupeun ibu gede, gede 1 juta, tapi hareupeun Allah leutik lantaran keluar tina angka 100 juta, gede keneh 5.000 lantaran keluar tina angka 10.000. Well. Nah, kosong hati. Jelema nu kosong hati boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajeunah. Urmoy hayang bakal direret eta hayang, guru eta hayang. Kalau mana urang kudu guru ka hayang, naon anu teu manfaat di hayang. Buluna ditentekan pulas warna bodas, Taufik Hidayat di Pangalengan jadi juara internasional nganterkeun harumna olahraga Indonesia. Kagebugan bulu hayang. Dagingna sumber gizi. Naukna bener na sayang bapak teu boga rokok cokot nu hayang jual ka warung kalempung kudu 2 batangeun ti kotokna loba jelema jadi haji ngajualan ti kotok hayang mana eta hayang nu teu manfaat bawa ka awak bapak bawa ka awak kuring barokahna umur kumere manfaat ka batur geus sabaraha urang jelema anu kaaslaman jeung kaasaan manfaatna urang ka batur well otak hayangna ka hayang teh punten kitu pun guru bawa deui doma teh guru urang. Kalau bapana urang kudu guru ka doma lapar kencarkeun paling nyokot Pak daun samput. Coba jelema dilek-lek pagerna, diduduk sampuna, dihakan betina, digaros jeung daun-daunna. Bener Pak. Anjing guru urang. Da kuring mah ka anjing punten we si tepun guru eta ka anjing. Ceuk tatangna teh rada gelo Ustaz. Nah cintinya butuh gelo mah nya guru ka anjing. Kali-kali mah urang kudu guru ka anjing. Kalau bah mana sang najis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau pakai tangan. Tapi najis baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeun hate rujak saumur umur. Cai mana pun bisa geus kana anyerian batur. Kajen pangkat ustad sekalipun nganyerikeun hate batur teu mayan lurah.
tabassumuka bil wajhika sedekah seri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah wajar lamun ibu nempo amis budi someah daredeh genah basa ngeunah carita inilah sosok tabassumuka bil wajhika bener yang menepi kok ayo dalil murul tabassumuka bil wajhika teu mampu ngahargaan batur di mana dalilna datang ke gening aduh dadak dikitu pun so pisan sedih ya udah asli nasaha urang teh nasaha urang matak di bawana entong nanya dunia lah bawana mawa akhirat saha urang di akhirat jaga saha Nabi Muhammad bapak tawado mana bukti katawadoan surga geus dibikeun di dunia diinformasikeun Muhammad surga mana rek dipilih ku anjeun tapi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe sedekah nepi ka bea heuh nya salat tepat waktu maca Quran lekat ibadah haben-habenan padahal geus dijamin di surga aya teu malaikat datang ka bapak yen bapak geus rek asup surga ka mana meuni tapi nah tahajud mumul duha henteu sedekah jarang baca Quran boro-boro eleh keneh ku bebengok HP rag-rag berarti darajat urang lain tawadu nu katempo tapi kasombongan nu katempo lur tempura ari heueuh atuh sadar kana awak manusia mah tempatna eta bener salah konsep ustaz konsep bener keur ngeureuyeuh lain ahli bener keur ngeureuyeuh lain ngaran-ngaran keur ngeureuyeuh isi salah keur ngeureuyeuh sok salah minang kalau mana minang salahna ceramah teh lain di diungkul ka Subang ka Katapang ka Karawang ka Banten ama ka ditu tuh ka daerah Pandeglang ka Cirebon ceramah teh Pak lamun nerangkeun tahajud ka batur mah popolotot tahajud toong kaji mau ngomong tahajud hees ibu ngomong lamun nerangkeun sedekah bati era inamal sedekah talil fuqara sarodako yang sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngulung rezeki nu can aya tongkeung sangsara lantaran sedekah ibu isu kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan gerak tanya kuring ngomong sedekah boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah nu puguh mangga duduk ladang sedekah mana bukti beres ceramah teuing saha nu bakal ngundang engke kan biasana teu batur kitu dus ongkoh amplop ongkoh cingkeun naon teu batur kana mun di dieu teu kitu tapi kampung akur jeung batur cingkeun naon kita namina cenah sedekah nanti bapak camat eueuh ku kuring ditampa ari butuh bener teh Pak jadi lamun dina saat ieu disebut al-mukarram kuring nolak al-mukarramah lain nu dibere al-mukarramah nu mere jelema nu mere leuwih halus batan anu di heueuh lamun kuring disebut al-mukarram kan kuring anu dibere hakikatna al-mukarram Pak Camat Pak Kades Bapak Ustaz Pak Kiai nu aya di dieu inilah al-mukarram dan nu mere tapi malah aduh Ustaz hayang jadi al-mukarram moal kopi keur bapak maka keur bapak di dieu artina jelema tong ngahargaan Ustaz nu jauh mah lain al-mukarram lain al-mukarram Ustaz nu deukeut ibu maot nu tahlil Ustaz nu deukeut ibu gering minta doa ti nu deukeut coba kuring ulung Pak Ustaz bulan di dieu anu maot hayang dipangtahlilkeun teu ngarayang teuing ka jauh-jauh tapi urang rakyat geus kacuci otak yen al-mukarram nu kudu diunggung-unggung teh Ustaz nu jauh padahal mah Ustaz nu deukeut nu kudu disanjung aya teh mah Ustaz nu deukeut ngalendek anjir kuat deuleuh da cacing teh bu Ustaz na Ustaz kut we berarti anak-anak we Ustaz ieu kamera kana padahal al-mukarram Ustaz setempat Pak lain kuring lain tuh tadi tuh Bapak MUI, Bapak Ustaz, Bapak Ajan itu al-mukarram lain ieu benernya tuh karek kalau bener jarang yang nerangkeun ge sapoe urang ge wungkul tenan ngarah saladar kabeh
Bapak bisa dipisahkan, ibu alus dialuskan, ibu daek didaekkan, tong sombong atuh ku daek. Ya moda teuing nu dibaca alhamdulillah, hari ibadah dijieun status. Dek tahajud, tahajud. Asar ieu ngabandunganna teh. Tuluy tatangga, oh, bani tahajud? Iya dong, lucu aja. Bebengat pria datang. Sodako, kudu we dipoto jeung miskin. Bapak kemarin ninggal sejarah Umar bin Khattab lamun barang bere jam sabaraha jam 11 penting tadi itu naha ngarah urang nanya ke Umar ke rumah saya jadi jelema biasa lamun ditanya ka mana Umar deuk sodako batal cenah Ali sodako kuring ku diomongkeun ayeuna urang aduh tengah durang ereng-erengan awana mah santunan heula gimana alhamdulillah ya leungit ya Umar jam 11 penting genit-genit ka beges uring anya serangkat tiap lawang aya jelema keur ceurik ditanya kunaon ceurik abdi teu gaduh gandum acan sedengkeun budak jebleh wae abdi jelema sangsara nasaha pamimpinna si Umar bari Umar aya terus mieu Umar nangis daguan di dieu nya kuring eudeuk nepungan Umar mun kurang aku tah Umar gitu ini ke kantorna bawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo cek sekdesna Umar kukuring cecing sekdes lain dorak ka maneh ieu rakyat kuring dorak ka kuring keren aja temen boga pamimpin kitu ngan moal aya moal aya lain zamana ayeuna geus jelema hate kitu eueuh anggar we ngarekokeun batur datang ka jelema eta tah gandum sok geura nyangu nasaha anjeun tong hayang nyaho sok we ngan kuring ngarasa berat nyurucut cai panona eta Umar jurig di kantor hayang eureun kuring kumaha carana hayang eureun jadi pamimpin era ku rakyat kuring Umar bisi pacamat jeung Pak Kades rek nurutan Umar jung paling kuat 2 poe lur elit kata bismillah aja celangkat tiap lawang mangul beas 60 kilo lempang 6 kilo cek sekcam teh ku abdi pacamat montong dorak aing mecakan 2 poe isuk digulukeun warga sakecamatan ieu bapak-bapak ibu-ibu eureun abdi jadi camat jadi cangkeng lur moal aya anu sanggup jadi pemimpin seperti Umar bin Khattab minimal atau mendekati ayahnya rakyat sakitu keur urang teu kudu jauh-jauh deui amal jika Umar da urang lain sahabat Ustaz ieu sarua lur Nabi Muhammad di bahanan domba parantos ceramah di Taif di tengah jalan ayeuna meta jelema nu sangsara ya Rasul naon eta domba keur kami teu boga modal pisan ceuk Nabi heukoh rezeki maneh milik kuring ayeuna bakal bebeunangan Pak pegat di jalan kudu sangsara kira-kira dibikeun moal alus ibu sumudon teh geus 2 kali galak si karuas hate pegat di jalan kudu sangsara Pak Ustad di mana para ceramah di Bapak Camat kengeng aya dibikeun kira-kira kukuring mah nepi ka geus 3 kali tapi dah heueuh moal artina Pak kuring lain hate nabi kuring lain hate sahabat kuring lain hate ulama kuring lain hate tabiin lain mata tong nyanyung kuring entong geus ti kusuk kuring mah hate nana gerhana hate nana gerhana anu hatena manusia biasa lain manusia nu luar biasa datang murah baju biasa ada digenggerkeun ge mangsa bodoh kumaha bapak dari metode ceramah mah loba gaya loba cara ini Indonesia anyar 45 kemerdekaan ladang dina perjuangan rakyat jeung TNI sehingga tanggal 16 Agustus tanggal 8 jeung tanggal 6 kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu Jepang ingkah kan itu
Maka Presiden Soekarno diculik ku para pemuda Karengas Deklo Kabupaten Karawang, dibawa deui tanggal pentingna tanggal 17 dibawa ka bumi Laksamana Maida, tuluy nyieun tek proklamasi jam 10 tepatna poe Jumaah tanggalna tanggal 17 di Jalan Pegangsaan Timur. Presiden pernah nyarita proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Majemuk kan waktu kita umat Islam, Allahu Akbar, sujud syukur umat Islam. Cek orang Nasrani, puji Tuhan Yesus. Oh, cek orang Hindu Buddha, Om Santi Santi Om. Oh, orang Sunda, Abdi Santi si eta mah. Aur. Pusat itu, kocoran Indonesia. Mau mungkin merdeka ke orang Islam, mau mungkin merdeka hanya sebatas orang Nasrani, mau mungkin merdeka hanya sebatas orang Hindu, tapi ayana bineka tunggal ika dina kitab Suta Soma karangan emputan tular, sehingga Islam berjuang dengan Islamna, Kristen berjuang dengan Kristenna, Hindu Buddha berjuang dengan Hindu Buddhana. Indonesia milik kita bersama, itulah Indonesia. Batak masuk nahareur yang agama batur. Ayo orang mana baru-baru jeung agama saya anu saya Islami kurger wae. Alalagur euy. Kamari ke geuning era politik nu amin, nu Anies asapang Aniesna. Nu Prabowo asapang Prabowona. Nu Ganjar asapang Ganjarna. Tong sok kitu. Prabowo tos jadi cenah cek KPU cenah. Da waluhalan anu teu apal. Ngan pun TV unggul. Undang ke Bapak Presiden, di sini ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilankeun. Pasti jawaban Pak Presiden, sorry ya. Tanya Pak Ustad deket, Pak Ustad, aya nu maot pang tahlilkeun. Oke gas, Pak Ustad deket. Maka ngacek urang ya hirup, kudu dulur jeung kudu akur jeung dulur, tong lo Bapak saya jeung tatangga, bisi urang maot diarantep. Angger butuh sanajan kuno salah, sanajan butuh salah, angger kurang teu butuh. Kalau mana butuhna jadi eundeung supaya hirup kurang bener lantaran aya contoh jelema anu salah, mata nu salah tong sok loba disalahkeun, da urang ican bisa nemongkeun benerna. Weh. Nya. Dan halus ke politik rakyat. Politik rakyat polos teh si eta. Sing tebo sanu dipilih Anies Baswedan. Nah, hayang jika Jakarta, hari ibu cicing di mana? Pangauban. Sing Bu, hari ibu nu belah dia hayang sa Prabowo. Nah, karunya maksudnya 3 kali eleh wae. Politik rakyat. Sing tebo na belah dia hayang sa abdi mah Ganjar Pranowo. Nah, dewasa jeung koloteun. Naon cirina? Huisan kabeh. Rakyat. Maka elit politik tong sok kahipnotis pamikiran rakyat mah polos anu tanpa burger jeung dulurna. Benar ya. Termasuk ustaz tong sok loba mangaruhan di bidang politik atuh. Wayang nanya ka jemaah Ustaz tenang kumaha atuh. Keun da takdir mah lain aya na curug ibu, takdir lain aya dina ketentuan kuring, sing narima kana takdir nu Anies wayahna nampak Prabowo, nu Ganjar ge wayahna nampak, geus takdirna. Moal bisa Indonesia dipajukeun hanya segelintir orang. Lagi geuning kita geus ngayakeun teks proklamasi teh. Kristen, Hindu, Buddha, cetusnya undang-undang bahwa di Indonesia diperbolehkan agama nepi ka 5. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, jeung Protestan. Silah. Tong sok garelut ngaganggu agama batu. Biar we urang Indonesia teh ibarat hiji imah, sakapeung sok misah kamar. Kamar Islam digawe ku Islam. Kamar batur keun antep tong diganggu, ulah sok luha-luha ka kamar batur, bisi purumuy mitoha. Termasuk na agama Islam, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, silahkan.
nu NU ku gaya NU na, nu Persis ku gaya Persis na, Muhammadiyah ku cara Muhammadiyah na, lakukeun ku masing-masing. Tong sok silih ganggu batur eukeun ibadah kade bisi urang anu acan. Well. Pokoknya ceramah kieu mah meunang kabeh ge umut-umut. 90% mayoritas orang NU di urang pinter metodologis tadi Islam, metode pikir Islam, pinter. Teu akur jeung urang Arab. Di Arab ngomong adan langsung komat. Nya meujeun jam 5 geus ngawaleun di masjid. Coba di urang ngomong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, bangun eta, diridan eta, ngadoa eta, balik si eta, pukul dulu geus si eta teh. Mata orang itu nyiptakeun metodologi pupujian alias nadoma. Aki-aki umat muslimat hayu urang berjahat leseuweung mik masjid gini yang butuh teh prepet gini salat subuh aya ret setengah genap maghrib Bandungan aya takbiran bisa percaya ini arah-arah kamarana budak moralnya lain ulah ku kolot ngan kolot terbatas sajam capek 2 jam capek budak ora atuh lapisna marah-marah reunang ladang takbiran ieu mah habeun we angkat kolot sampai ka subuh tung Idul Fitri henteu nah pingsan napas kono di arah bakan Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ke Indonesia ayo kurang la ilah napas kayak atau jadi anggapan nyambung etaha illallah. Inilah Indonesia Pak. Tong sok saban geureuh Indonesia. Mau mungkin bapak sarua jeung Arab moal bisa. Geuh jang cenah akang mah hayang jeung Arab sok kuring ditantang. Di Arab tarawih di jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapeting tamat Arab. Cobaan di dieu. Tarawih di jam 3 subuh geratean tahfidz Quran lebih ke jam 3 kuring yakin karek 2 rakaat ge nu nyeri cangkeng, nu api-api nyeri beuteung. Anu karek iya karena dudu buat iya amin. Indonesia mau kuat isukna beres tarawih dakwah teh ke masjid kalau jijing rumah nyeri suku kalau ditanya mana tuh ke masjid deui imam disarekan udah gelok anjir imamna waktu artian pisan gitu. Di Arab imam kapake hafid Quran, di Indonesia sorry ye santan tuh kapake hanya ku orang-orang tertentu. Orang itu tarawih geus 2 poe lo jeger beri make tato barek ada dan cerita tarawih teh cenah eueuh imam geuning lain cenah jeger imam beri make tato nu dibaca al-ikhlas habeun 23 rakaat lawas 11 rakaat nu dibaca al-ikhlas ayam eta ge rakaat kaopat Anas kan meureun poho ngareret heula ka tukang ka jamaah bios 10 deui kumaha jadi tukang lajeng we salah nah ada beres tarawih buat pada muji eta jeger hade cenah maneh imam teh ngarti cenah maneh jam 8 buat beres kieu artinya di Indonesia bakal beda Pak lamun ngalarakeun budaya Arab ya urang mah budaya urang itu kudu riweuh nenengan budaya Arab kahar tersebut moal bis ya kuring ceramah di Arab mah yang ngabodor dia ceramah nah da jelema geus ngarti ya coba diurang lamun ustaz lempeng ceramah kesana naon pas ditanya ku salafi di mana dia pengajian kumaha kitu we teh rame bener teh mah aya nu geuleuh kanu rame naon sengeulin ceramah ngabodor sok atuh kumaneh ka dieu sok naik sok konsep itu karena tata cara batur teh da urang ge cantang tuh
jadi NU silahkan ku cara NU na maca sholawat geus beda Tasik Banten Garut beda Pak mata kayu urang gaul geura di Tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad ayo abdi jadi seuri ya cingada di Bandung es lilin terus kan Garut jadi ayah alokan dan sumber sejarah mengatakan Garut Islamna ku budaya wayang mata ayah alok salatu hoho salamu hoho alatu haha rasulil haha olehnya kabanten nada nakasar bahasa nakasar geradahar ka ustad jeung naon jeung daging kotok mangga apaan kotok di dia mah identik jeung ti kotok sedangkan di Banten kotok teh dagingna kemulan abdi wah cinta moal bisa barang dahar mah nyara di garaban jeung ti kotok ai ternyata kotok teh aya atuh mah salawat deul kuring datang ke di papak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambung ku jemaah Tasik beda, Garut beda, Banten beda, Tongsong Paseaku beda, tetap mau dibaca mah sholawat kene sholawat hanya sebuah cara, apa kejeng kudu pasea amuran tersikeun eta sholawat karena hati ibu naon dosina, eta rawaseun gini baca sholawat salatullah, salamullah ala toha rasulillah hekeun versi Bandung dari versi aki-aki di masjid tergantung versina tapi nu penting mah lain carana nu penting mah ayat teu akhlak urang berdasar sholawatna mun Allah tahampura deui alus-alus teh ning ibu osok naon sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaan rawaseun indah kana hate balik ini ibu bakal diuji salaki sare listrik nit-nitan wadah kumaheun seseueun ngawaleun budak bijak TV teu burung kompor pareum aya keneh eta rawaseun shalawat awak ibu mangap nyangakeun berarti eueuh sian nah ieu ceramah karena saladar sararea karena teh sok ieu ting kupang bisa ternyata dibawa ka anak amal mah berarti nol deui karaosnya lumayan well ibu-ibu korban TikTok tahlil bapak anu sok tahlil tadinya punten keun utara teu nanaon keun antep lamun aya nu maot bapak ngiring tahlil di urang carana tilu nu tungkul nu ngakideung nu muih nyata kayak ilmu teh Pak aya nu tungkul gini la ilaha illallah budang-budang gendah aya oge nu tahlil bari ngakideung la ilaha illallah la ilaha illallah kalau mang setokula nah teu tungkul tembok suruh kumaneh nu tungkul mah sare jadi mang di kuda kideung nah teu sare aya teh nemui illallah sajam setengah lur tahlil teh muih illallah nah ada batu dahar saya tempat dahar balik ke neraka golong-golong itu malam teh begitu ayo abdi hariwang makanya panitia tahlil gitu cinta asa curiga ke si eta disusul berkir lawan sampai kunaon aku sunatan perayaan cinta kadek kudu kuat isu khutbah Jumaah giliran akannya siap doakeun sing catur kan Jumaah khotib ngahotiban alus ceramah kan panuntungan aya kacoan bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah coba kita kuring tepung jeung Allah cinta kala-kala seteberak cinta bener tepung jeung Allah ya Allah tadi Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah nah bebengok maneh karek pantar jadi ustaz ngomong tepung jeung Allah Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti cek Allah gerak nempo konon poe Musa serap Gusti nempo konon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo nyieunna Musa
iya pada hari ini dan juk tepung juk Allah jadi kumaha bentukna nanya dia kicak-kicak rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muter tetap mau dibaca mah la ilaha illallah bersihkeun kana awak la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya ngarizkian angin Allah la ilaha illallah teu aya ngawidian angin Allah la ilaha illallah teu aya nakdirkeun angin Allah jelema ku la ilaha illallah bakal narima kana kamajuan batur moal aya panas baranan ku harta batur kenyataannya ya benar ibu diledek, dihina, dicaci, dimaki balikan karena la ilaha illallah lamun tanpa izin ti Allah boro-boro panghina batur boro-boro pangledek batur kalakai gari murag tanpa izin ti Allah moal murag iya diledek, dihina, dicaci Allah ngijinan nah maka jeung diijinan artinya ibu dipilih Allah keur dipupus dosa ku panghina batur ibu dipilih Allah keur mupus dosa ku pangledek batur jadi lamun kurang dilidah, dihina, dicaci, dimaki enjoy hirup gerak tempo buah buruk teguri enek-enek buah buruk teguri petik buah buruk memurag sorangan nu ngahina ibu nu ngaledek ibu tong dilawan bisi buruk sararea tungguan ku waktu eureun sorangan Bapak Islam teh ngajarkeun lawanan henteu ini mah sibuk urang teh lawanan wae kunaon bener asli Bapak iya Indonesia sehingga dibagi tugas bahwa zaman proklamasi teh ieu TNI ieu polisi ieu kiai sok gerak cicing dengan tugasna masing-masing mata TNI jeung polisi wowog-dawog awakna handaruan sorana naha supaya Indonesia dipika serap ku negara batu coba lamun TNI tetekel parah anjir wowog-dawog sorana handaruan mata tempo lambangna mau supaya merakap batu dikasih negara batu datang orang krakel mun ustad sanes ustad Mahamud lambang ustad malayin nyaahan asihan dedehan otak ustad mah kudu lentong tadi entong hareureun mun ustad dina rumah tangga umi terus nyangu teu acan abdi bios kurang puasa we ustad mah kudu lentong lamun polisi itu bisa lentong gerak nyamuk jawab dulu siap 86 oh mau TNI kudu pisan TNI waktu Tentara Nasional Indonesia maka kudu bener awakna handaruan sorana ngarasieun penjahat ya. Coba jadi TNI capek mau saya penjahat maka mama itu penjahat mah nyangakeun bapak polisi kalau mun polisi nembak penjahat ditewak capek dina upacara wae geus kategong persatuan dan kesatuan nah agama ge NU persis Muhammadiyah sok bersatu hayang nangtukeun presiden teh enteng Pak lamun bersatu kunaon ayeuna urang aya nu teu hayang teu jadi urangna nu salah teu bisa bener geus ayeuna potong isi budi kana beda pendapat beda pemahaman ontong tangtukeun jati diri urang sebenarnya Indonesia TNI mah tugas lagi nyiapkeun kepada sang saka merah putih Orwo Rock TNI cobian kulwe kabayang lamun polisi bagian macam undang-undang lumpang lagi bayangkeun jeung ustad nah di ibu karakter bakal beda maka sok sini hargaan menjadi TNI dakwah ku cara TNI na menjadi polisi dakwah ku cara polisi na menjadi ustad dakwah ku cara kaustadanana bener Pak tugasna macam undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Polisi Sobian Kiai Pak Camat Witi pada naon pakai ngawas unang-unang malah tergigian lah unang burung woy unang RT bali mau proposal masjid pandu naon maksud buri gerak cicing jelema dina potensi masing-masing tong sok pacorok pokon Pak Camat sok tuluykeun jadi camat lah, Pak Kades tuluykeun jadi Pak Kades lah, tentang boga cita-cita hayang jadi ustad. Lamun bisa mau ustad eta hayang jadi camat. Tentang abdi di tawaran ku Bupati Bandung, arek sana jadi Kades. Cinta moal, nah teu kaharti. Jadi penceramah mah sajam 2 jam balik ka gemol, coba jadi Kades sambutan sajam setengah. Oh anu ngaploman di hiji acan. Oh. Kata jadi ustad. Maka kurang kudu guguru mah tuh ka tukang sot. Acara ieu numpang capek-capekna tanya tukang sot. Mangul eta benerkeun mixer. Ngacerit saeutik mustani komplit. Abang dihiras. Nu ripuh tukang sot saha nu untung? Tah. Bayaran gede kene ustad katimbang tukang sot. Bener kan? Aya panas tukang sot, lamun panas di bareuman. Teu adem we. Guguru tak tina kaliahan hati tukang sot nu capek anjeunna tapi buruhan nu gede ustadna cek tukang sot teh heuh anjir panas urang ku si ustad lamun panas tukang sot sok lentukeun tukang sot ceramah abdi menerkeun mixer duana bakal hancur son ngabeldu ceramah butut mustani komplain di dieu mata jelema tong sirik tong kabita ku milik batur di si urang lain takdir dipaksakan mana yang jadi Kades paling jum mau terus antep aranjeunana pemangku agama pemangku pemerintahan keun kurang bagian ngadoakeun Pak Kades Pak Camat dan Rami jeung segala rupana sing sareha sing balanyang umur ta eta kewajiban urang betul-betul geuning cenah ku aing jadi PM oh geuning baku-baku kamari jihad Palestina, hayo, Allahu Akbar, Pak Jokowi, izinan abdi beka Palestina. Ari abdi heureuy izin teh bisa nya kelan bedieu. Henteu. Deuk naon ka ditu rek repot batur. Jihad nu sabenerna jihad ngalawan nafsu sorangan, bae jihad irit ka nagara batur, diurang ge Pak loba keneh omeanan dina awak urang masing-masing. Weh. Bener. Rek naon ngarepotkeun negara kitu? Israel sararangi atuh senjata na. Wah, bola ke Belanda, sian dan ku bambu runcing. Ngarek kapan mikir bambu runcing? Kurumui Belanda kejar juga. Kudu dibom. Tolong undang-undang negara urang merdeka kunaon. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat Allah, Pak, lain ku bambu runcing lur. Kabun pemikiran beburuncing bahwa kekuatan di Gusti Allah. Ayeuna cobaan lawan Belanda ku beburuncing Allah ayeuna hayang ngancurkeun kampung urang bangsa batur tinggal mencet tombol beledung Rusia boga laras yuk lawan ku beburuncing iya tidak barang ukuranan manik maka lalakon kejernihan hati mah hese aduh Ustad barareda sing jernih menyikapina aya Ustad jika aagi lentong bahasa dan aagi mapan tugasna ge momean hate mata geuning nyarita teh saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala sama dengan berzikir hatinya akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang zikir kurang tenang, orang tidak berzikir jangan berharap bisa hidupnya tenang. Bagaimana Bapak dan Ibu setuju tidak nih? Doa
Waldeui habibahar keun sabab nu disingarepan kamaksiatan mata karang nudul nu disingarepan kamaksiatan kuring mah di dieu teu kudu kitu-kitu amat nu disingarepan ge balalagur kieu berarti boga porsi masih asli ya kalau Ustaz Effendi pakai lakon jaket kulit pakai topi keun eta teh ustad lain banar hayang oh kuring tiga ojek online sarua bapak ngomongkeun Islam kuring ngomongkeun Islam nu diugdeung ngomongkeun Islam nu di kopiah ngomongkeun Islam ari urang deuk neangan naonna lamun lain agama Islam kadar eta beda metode heukeun bae we beda metode teu urusan mata bebaskeun hate supaya bisa narima kana alusna batur lamun jelema rungsing hate moal narima kana kehalusan batur seolah diri asa aing seolah diri asa bisa seolah diri asa pintar padahal pintar dipinterkeun bisa ge bisa terus kan jadi kana Ramadan mah acan bisa sarung arwih musik loba cara jeung gaya metode di Indonesia mah hampura beda-beda terus tak metode teh wali songo aya wali songo teh wali salapan Sunan Gunung Jati Cirebon Sunan Giri salapan metode artinya salapan cara jadi orang moal aya nu sarupa amuran ibu guru tina perbedaan lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun geuning beda dihijikeun borosok budak aya yang sarua lalaki jeung lalaki hijikeun paling hijil anak kucing mata tong anti dengan perbedaan NU silahkan dengan NU-na, Persis silahkan dengan Persisna, Muhammadiyah silahkan dengan cara Muhammadiyah. Nu penting mah gawe na hareupeun Allah Ta'ala. Terus, masuk ke Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nu hese lain puasa apa? Nu hese mah takwa. Teu saeutik jelema salat leungit takwa, teu saeutik jelema zakat leungit takwa, teu saeutik jelema ibadah haji leungit takwa. Ingking ibadah haji 75 juta, balik diri tu ngana saja di haji, tatangga poho teu ngomong haji, langsung belak cangkeng dina awak. Haji. Leungit takwa. Jalma nu sok salat kadang-kadang kurang salat tapi leungit takwa. Mana bukti asa aing pang salatna, wani ngarendahkeun batur anu teu salat, bari urang ngajarkeun salat teu bisa. Padahal Nabi Muhammad ngajarkeun heula tara pernah monis batur, urang mengajarkeun henteu tapi diponis geus. Bener ya. Leungit takwa. Mana bukti leungit takwa? Salat teh tungkul. Allahu Akbar tungkul bah. Geus kamu loba nyarita usoli jeung teu usoli. Gawena atuh sinyaan. Allahu Akbar tungkul artina bawa salat kana 24 jam. Lamun jelema bener cicing dina katakwaan geus salat, bakal tungkul artina tawadhuh. Tapi nah hari ke sholat tungkul bubar sholat jadi dama di mana bang? Sholat atau cara mana? Kayak menyebut cara mana? Nah lebih omongin deh. Jadi bacaan sholat sakitu alusna inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati atau Allahumma ba'id baini atau subhanaka alus bacaan sholat tapi nah bubar sholat bibir nyerikeun batur bibir ngahianat batur bibir nyiksa perasaan batur di mana bacaan sholat nu alus eueuh gambaran tidak kehidupan anu alus itu ibu keprok teh ibu pisan gitu geuning sholat aya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aya dinu belah dieu subhana rabbiyal azim aya dinu belah dieu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi tah ieu nu galon pokoknya aya subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ieu mah subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi nafsu sia keun nu dua mah subhana rabbiyal azim tapi praktek hirupna Bapak TNI Bapak polisi pernah ke Jepang, lamun kurang Jepang aya ngaliwat. Kali kata garobae, hei. Bahasa Jepang lor. Kali kata garobae, hei. Naon eta Pak? Rengkuh.
ngahargaan batur ngajen batur mata kurang lamun geus salat hargaan batur ajen batur batur ngahargaan urang ketika urang ngahargaan batur batur ngajen urang ketika urang ngajen batur batur ngahormat urang ketika urang mampu ngahormat batur paingan batur teu ngajen urang dan urang teu bisa ngajenan batur kenapa hari ceramah loba nu ngeukeun asli bapak-bapak Kening sholat ya assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenca naon takwa tatuhu simbol kealusan kenca simbol kagorengan anggar doa mah assalamualaikum kanu alus doakeun alus nu goreng ge doakeun mah kudu alus heuh bisa salaki ibu beger doakeun sing alus mun salaki beger teh ya Allah saroge abdi nuju beger reahkeun manahna lempengkeun niatna lamun anjeunna anu nuju ka poekan kurangna anak dua ya Allah abdi mohon uihkeun deui ka cintana azim abdi balik ke salaki ulah dihoak tong disentak bisi kabur bapana deracan tuang ku abdi bantu sayugikeun bili bapak capek lung saya diputunuh mangga kasur bantu sayugi mangga bapana itu bakal mikir Pak cacak-cacak dipang salingkuhkeun tapi pamajikan patuh jeung taat ka aing era aing langsung kita salaki nabeut ka ibu mah hampura bapak geus salingkuh kumaha ceuk ibu kudu anger hate teh kudu anger assalamualaikum assalamualaikum kade geus kagoda cucunik sia bakal deui teh bakal deui Mangkani ke 80% berhasil eleh kudu 10% peda salaki ngaku paingan lalaki salingkuh tara ngaku da eta dina ngaku lagi mau dicakar itu badak mending we tong ngaku yang boga aneh ulah aya nu ungeuk ieu teh pertanyaan psikologis kejiwaan lamun bapak ungeuk berarti bapak sabab ieu ceramah teh makna hirup jadi kuring bisa nempo mana nu ngalakukeun mana nu teu asli lain dukun kan katempo we abdi curiga euy kana bulan itu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum kenca artina nu alus doakeun alus nu goreng ge doakeun alus saha di antara urang nu hadir di dieu nu geus bisa kitu Pak Kades demi Allah Pak Kades nah baheula Pak Kades nyalon nah kabeh rakyat nyoblos aya nu nyoblos aya nu teu bener Pan ari Pak Kades ieu teh wilayah Pak Kades mana Kades ge eueuh ya wilayah Pak Kades saha Pak Batu Jajar Timur bahasa Pak Kades Batu Jajar Timur nyalon nah urang dia nyoblos kabeh ka Pak Kades henteu sirian Pak Kades BLT contreng ulah dibikeun teu nyoblos tapi geuning Pak Kades teh kitu inilah makna assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenca pamimpin nu alus nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ke rakyat kuring bohong bodoh bolongo salah nu ka gelo anger kuring cek Kades nu kudu melaan maneh sanajan maneh teu nyoblos kuring inilah makna assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenca palingan itu Pak Kades buka 2 kali agama apa sebenarnya geus nembukeun psikologis kejiwaan bener jeung ararame ya baru dari we jadi RW Kades cara rape maknya aya nu beunghar gedong sikrong mobil mewah sawalagan dika protes ka Kades Kades teu kabagian BLT dulu ka era gedong sikrong mobil mewah sawana lega korong panjang geulang loba eta BLT teu kabagian protes ka kecamatan nu ngerakeun diri teu ngirup kitu sing bersyukur lamun jelema geus beunghar lain kudu butuh pamere batur mun bisa pamere ka batur lur lain untuk kamera teh ada yang enak, ada gelo, kita kunaon itu nyarekan batur menang gerak ratus aing tuh. Kita banyak menggerong sigrong mobil mewah sabaraga kokoro ya ada diletakan. Salwana si Ustaz makan jilat jeung RW na kieu. Malah nyarekan. Cek RT, ke karunya. Jadi waktu itu mah ngakim nonton dari mereka Facebook gandeng. Bahkan bangsa orang kitu aya kesalahan karena Facebook. Terus sadar karena cicing di dia ngabibirang ka sadunya kan era curah ingkah gitu-gituan. Terus sadar dia ibu keur dicarekan sebenarnya. Asli. Ya dibere ku Kades. Dicairkeun ka bawa mobil, aduh mau mobil. Panggil deui abdi di bank.
Sini lo kemana? Nyairkan BLT ke naon? Ya sok jadi cair tuh. Berarti ieu jelema beunghar butuh BLT sangsara batina. Kalau benar-benar jadi jelema beunghar malah ini gitu. Kades hampura maknya maka bere gedong sigrong mobil mewah sama lega budak sarakola diraku maka bere hampura jang kades ieu mari dipulangkeun ngan kopikeun kanu sangsara inilah maka beunghar nu sajatina. Gandanya dikeprok eueuh deui eueuh. Tetap cara rapi. Benar ya. Atau di mana sifat merek? Kadang-kadang urang mah hayangna di merek wae. Sedangkan Ramadan teh keur nahan diri, lain nahan lapar jeung dahaga wungkul, budak pangur ge bisa. Nahan lapar, nahan dahaga, budak pangur tamat leuwih ti urang, ibu mah sok mah geuning. Budak mah tamat dibebenyokeun ku baju alus. Pan ibu mah baju alus geus dibeli, solok alus tamat pada henteu. Ngararahkeun ka dinya. Nu 3 poe, nu 7 poe geuning tara-tara ramah teh. Boga hutang geuning tahun kamari. Baknyaan bari ayeuna geus Ramadan deui kira hari bayar. Oh atos atos bayar. Euy mun maca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artina nahan lapar jeung dahaga leutik teuing, babari teuing. Tapi setelah orang bisa nahan lapar dan dahaga, kita harus peduli terhadap orang yang lapar dan orang dahaga. Lain kudu nyarenkeun ka camat, lain kudu nyarenkeun ka kades, lain kudu nyarenkeun ka bupati, lain kudu nyarenkeun ka gubernur. Ieu nu hadir di dieu kuring yakin aya 500 jelema. Andai kata Bapak boga duit 1 juta, Allah minta 25. 1 juta keluarkan 25. 25.000 tina 1 juta, maka 25 nyalametkeun 875. Ngan lamun 25 teh dikaluarkeun bakal jadi penyakit karena angka 875. Didahar ku anak-anakna baung, didahar ku pamajikan-pamajikanna harah, dituang ku dirina jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa 10 tahun teu kaluar tina 1 juta 25, rumah sakit mana udah diasupan, bapak bakal kering bakal ngaluarkeun angka 10 juta lantaran bohongan perintah Allah teu dipisolaya. Bener. Betul sok bisa arek ke dia ya abdi mawa duit 5 juta 150.000 bilang sok ku abdi panggeulanan bagikeun isukan sangsara sagedeng di Ramadan Salasa ibu genah-genah datang Ramadan terbuka aya keur saur aya nu sangsara mah nyurucut cai panonna hayang ngabungahkeun anak duit teu boga budak nempo batur buka manehna henteu batur jajan manehna henteu nyaralak cai panonna ngaran kolot hayang ngelaan ngaran anak lamun urang teu tanggung jawab kana perkara eta naon hartina Quran tentang zakat naon hartina Quran tentang sedekah ngan sakadar awak media mendingan beungeut ku saweui wungkul teman pokrok nya dikit udah nanya ada salah ada lain haberna ka kades karepotkeun ka camat karepotkeun urang mun ieu nu hadir aya rakyat anu miskin aya misalnya di antara 2 tilu sok jamin ka ayeuna ieu keur sakarungan beas ta ieu bakalna ngan wayahna puasa sabulan itu bakal ketol puasana teu mikiran ekonomi jeung usahana sabulan campleng eureun tina usaha lantaran dijamin ku jelema nu baleung harna inilah makna poin makna teuing teuing moal pada kenyataan mah ukur bener peduli kanu lapar peduli kanu ngan urang bahagia jeung bungah datang ke Ramadan tapi ingat ulah waka bungah salat bapak ditolak zakat bapak ditolak saum bapak ditolak ibadah haji bapak ditolak sapanjang eta manusia boga tilu rupa dina dirina jijik kabeh bakal saladar lamun teu sadar hatena keteulas Allah nolak salatna Allah nolak saumna Allah nolak ibadah sakabehna sapanjang anak goreng patut ka indung bapana hiji Allah nolak saumna Allah nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina 2 cicing bawa kabubar cicing pakai junjung ngajak paralik teh cicing nu katilu Allah nolak salatna Allah nolak ibadahna sapanjang dulur goreng jeung dulurna mangga emutan mah Allah nolak salat Allah nolak zakat Allah nolak saum naha terjadilah salabah harita tahajudna unggal peuting duhana unggal poe ceramana pinter maca Quran lengkap tapi Allah nyiksa 3 tahun sakaratna kunaon aya dosa kanu jadi di indungna
salabah tahajudna unggal penting, duhana unggal poe, baca Quran menang, nepi ka goreng katut ka kolot ku Allah disiksa di alam dunia kene. Bapak tahajud mumu, duha henteu, baca Quran boro-boro, ka kolot teh inget-inget leuwih ti anak buah salabah. Bener. Jadi bab nu kieu mah kabeh ketenggeut. Nah saha ibu teh saha ibu? Hampura Pak, hampura ya. Tong kasihkeun lamun can ngarti. Ieu teh nu hadir di dieu teh, deuk polisi, deuk TNI, deuk camat, deuk ustad, deuk kieu. Bardegong Pak. Cicing heula. Kalau mana orang berdegong, ibu ngalaman umur 5 tahun, bapak ngalaman umur 7 tahun, saha orang ke usia 7 tahun jeung 6 tahun, saha. Dititah ku kolot nyai pang mencetankeun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nyai pang mencetankeun suku emak carangkeul, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Berdegong Pak. Ayeuna ibu geus kolot, boga anak, jang pang mencetankeun sirah, kumaha jawaban budak urang ka ibu ayeuna? Lebok. Janji Allah bener Pak. Dosa kanu ngaran ilung, dosa kanu ngaran jadi bapak, hampura boro-boro di akhirat, hisabanana di dunia ku kami di kontana. Paingan urang teu dipilih ku Gusti Allah jadi camat, paingan urang teu dipilih jadi ustad, paingan ku Allah teu dipilih jadi jelema sukses. Nah, aya kolot jadi hate ku perbuatan urang. Mata hakikatna apa poe ayeuna ibu dandan aralus, ibu baju aralus, buah kolot masa potong teu kabedak. Ibu barang dahar ngareunah, buah kolot mah biasa karung ge meunang ngeclok. Ibu ngeunah cicing di gedung sikrong, buah kolot mah nyakcakan tetena bolong eueuh nu mangeuneut. Deuk usaha ieu bapak urang dihargaan lamun lain ku anak mah saperti urang. Paingan dosa nu paling badan adalah dosa anak anu jadi ieu bapak. Bahaya baheula ibu hayang mere duit ka kolot tapi ibu keur eueuh duit. Ayeuna ibu geus boga duit tapi kolotna geus eueuh, geus rupu padu rampul mah katurban tanu beureum ka jeung maceak parakan jagat ka jadi pada langit, ukur tutunggul anu macentul di luhur kubur, teu nepi ka iraha urang nyusahkeun kolot bari teu mampu jukumakeun hate kolot. Bener. Naon artina salat zakat saum jeung ibadah haji, sabab Allah nolak ibadah eta sapanjang inung bapa nyeri hate ku kalakuan nu ngaran anak. Ada teman dosa sararea ulah mentang-mentang bapak teu boga dosa ka kolot. Aduh. Tiba heula saha ibu keur umur 17 tahun, saha ibu keur 20 tahun, saha nu bobogohan dina poe keur lalaju calung teh saha. Bujung ustad nyaho. Saha pabaheula anu nolong tina jendela imaran ada dipletok ku hancip teh saha. Ulah-ulah cicing, ulah-ulah. Bisi kabangi. Saha nu baheula dititah ku kolot tarang ngagugut, saha baheula nu dicari ku kolot ngadu ngabiur, saha. Jelema sukses nu sabenerna jelema nu patuh tumut kanu jadi inung bapana. Inung ridho dirina sangsara nu penting anakna beunghar, inung ridho dirina lapar nu penting anakna seubeung. Bahkan geus nikah sekalipun boga imah cek kolot nyai pengel bisi maneh wirang era di tempo batur sok mama deuk pinah we kalau meureun nyieu 4 meter kasagi gedongna diseremkeun ka anak dirina ridho sangsara di lemurna sorangan. Bener. Malaikat sabenerna di alam dunia lain Israil, lain Israfil, tapi malaikat di alam dunia adalah malaikat Allah nu diutus ke alam dunia hideung jeung bapak urang. Asli. Ayeuna ibu sono hayang nangkep kolot, ayeuna ibu sono hayang ngaragap kolot, ayeuna sono ibu hayang ngirim kolot, ayeuna sono hayang nyumuh nalahunan kolot, ayeuna ibu sono hayang mencetan kolot, ayeuna ibu sono hayang ngagabruk kolot, hayang bercerita ka susah ka kolot, hayang ngomong ka bingung ka kolot, wayahna geus ruku padung rapuluh mah katurban kana beureum demi Allah. Lamun ibu nepi ka dosa, salat nu mana nu bakal ditampa ku Allah? Amal nu mana nu tarima ku Allah? Lamun inung nepi ka nyeri hate nepi ka maot lantaran ibu can meta nyeri meta hampura kana jadi inung bapana juk salat tuluy-tuluyan can tangtu Allah nampana nyeri hate runtag hate kolotna. Si mama emang serius. Tapi man karaos ku bapak gerana-gerakeun pangkat ka hanap, gerana-gerakeun anu ku batur di ugung-ugung ka hanap, rag-rag hareupeun kolot rag-rag, pacamat di ugung-ugung ku rakyat hareupeun kolot mah kade di papatahan pas pacamat teh kade jang maneh teh camat sing balik mimpin ceuk kolotna ka pacamat, artina pacamat teh dewasa tapi ku indung mah dianggap bolot.
bapak menjadi MUI, bapak menjadi ustad, bapak menjadi kiai, lantang ceramah kabatur, hareupeun kolot hambura Pak, didegung-degung kasirah, adek maneh teh ustad, mun ngomong teu kudu balik jeung kalakuan, bener Pak? Kuring ge sarua Pak, hareupeun batur kuring disanjung-sanjung, aduh salat subuh kaberangan kolot na hoak, geura salat, jeung mereka mah Jepang sidik datang lagi jam 3 ngalawan ka kolot teh, nya cideknya. Reup teh adun sare deui setengah genep langsung didobrak eta kamar. Oh, selain ustad salat subuh setengah genep luas ka disebut ustad. Cing teh mah kita mau ustad atuh. Tatangan ngadengeun deuh atuh dicer ka batur jiga heueuh anu serangan kitu peta. Eta turun adi Pak jadi baeud Pak. Lamun mah tatangan ngomong dicekek ku aing. Tapi kuring teu sanggup ka kolot. Nah, sieun ku Allah ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil wali. Ridho Allah kumantung ridho inun bapak, murka Allah kumantung murkana inun bapak. Keung ngaran anak kudu ngaran inun bapak demi Allah. Kata kalau di mana minta doa antara kabatur asli tara. Tara minta doa batur bawa ridhoeun bawa henteu betul jeung dewa mah tuh dipenta. Da kumaha urangna urang alus batur kena doakeun alus ai urang goreng na anggar dipenta alus goreng urang. Oh well. Sehingga ai maneh cenah rek ka mana pan sidik kamari teh karek balik ke ceramah ka mana? Pacamat sing teh mah ngulem pacamat mana sama itu satu jajar. Oh salam bagus ka pacamat cenanya sing agut milik pacamat nya. Oh yang mana terek ceramah nya terek ceramah oh cenah syukur sing teh mah hoyong dikintu naon mah ku abdi mau nanya ka orang da ibu galamun ini di imam geus sok nanya ka hayang anak nyai hayang dikirim naon maneh kumaha bener Bu abdi kan tadi kitu sih mah hoyong dikintu naon mah ku abdi entong cenah entong nah sing mah jeung entong da balik bakal penting di nomor tutup alfama tutup lamun geugeuh maneh hayang kirim ka kolot sadiberenan ku pacamat sadiberenan ku pacamat. Ai kamari cenah maneh mawaranginang di mana Kasih, ai Boronong Majalaya, ai Dodo Garut, ai Wajid Cililin, ari ayeuna Batu Jajar naon da kira-kira? Naon batu? Oleh batu. Oh jadi oleh-oleh bener batu. Seueur gitu seueur. Seueur gitu walungan seueur. Atuh dadah harum lah mani mereka ayam terkenal di Batu Jajar tuangan naon dah salah terus naon deh ibu karek sahiji duku terus ibu sok eta karek dua salah dan duku naon deh disita sok karek ibu dua teuing ya dua iya dus kene-kene karek dua kata kuning wangsul karena jam 12 penting ting tarawih di mana abdi Pak pun biang ratut angeuna cinta kunaon mata pulau nungguan maneh can balik hariwang bari teh bulan puasa di mana maneh ti anu cenah jang ka 3 sare engke sahur bukakeun mobil kuning teh di mana cenah jar ka hiji Batu Jajar nah cenah cirian cinta naon cirina ning kata kamari mana kita sih aya ciri ranginang dina dus nah ayeuna di Batu Jajar ciri dituding abdi teh kade maneh ngomong di ceramah dicarekan Pak kade maneh ngomong di ceramah tapi ngadon ngabur ngadon uling awas tinggal di kalak sakon demi Allah mah abdi ceramah demi Allah wah mun bener ge ceramah moal ciri atuh kada hampura panitia layangan kudu aya ciri lamun Allah na tega abdi dicarekan ku kolot atuh mun kira-kira eueuh naon we lah aduh kumaha abdi lamun kadese wah abrewan ya ustaz mah eko lamun kadese mah hampura diolong bebeakan ari teh mere deuk kumaha terus dua salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina jadi lamun kira-kira kasindiran tuh pantung muka kene geus teu kuat nah perjuangan ngaran salaki ibu perjuangan ngaran suami ibu takak ambil semplak capek lungse riputuluh geus jadi duit saha nu menta ieu tah merekna iya atuh
atuh di ayeuna wayahna ibu Ramadan dak datang menta hampura ka kolot, menta hampura kanu jadi indung, menta hampura ka indung bapak, menta hampura kanu jadi salaki, wayahna bubar ti dieu teh nya. Wayah ambung mun misalnya jika dewa nu terjadi. Aya nyaan da kaalusan. Salaki datang tiba nyabaan sambut nalawang kanto geuning ayah sumpi sirah teh lentong atuh ka hadap lain kieu wae geuning ayah parantos sumping nya mah capek ayah capek copot disuna pulas copot disuna eta lu anu teh kasa ngoprot kusapang mangga ayah calik heula copot sukuna laan sapatuna korosotkeun kaos kakina entong pernah hidupkeun bau tarasi naik kana duit beuki copot cai anu tiis keun bae anu make gula dikeun ka salaki suruput jika nu amis mah deui cai teh berarti amis nu amis lain gulana tapi nu amis budi pamajikan ka salakina geus kitu suntangan aya geuli ka acan tepan tungtun ka caina geblus cenah mandi ibu siapkeun sajadahna siapkeun sarungna siapkeun kokona siapkeun kopehna kaluar salaki ieu sarung ieu koko ieu kopeh mangga bapana tepan heula dekul salaki salat ibu geus ngajemeng cai panon nempo bongkokna salaki nempo capena salaki nempo daki dina tongong salaki ieu teh melaan aing cek ibu beres salat kuli buat ibu kahareup nyuh nalahunan salaki hampura bapana capelung seriku geuning melaan di si abdi hapunten ti luhur sosok rambut ti handap saya dambal pak jujur ieu ceramah jerot teuing ditempotina kijeunna wah begitu kabeh kitu teh anger we balik salaki menang duit teu talon eta aya loba bener teh pak bapak-bapak tapi ibu oge siap gituan kasalaki nu kumaha heula atuh ya bapak teu nang diu salaki anu dititah ku nabi tanggung jawab kalau jadi pemajikan hayang geulis pek dangdanan hayang jongjon pek rasikuan hayang nurut pek contohan lamun bapak teu nyontohan ulah nyalahkeun pamajikan lamun teu nurut sama pamajikan butuh contoh figur tinu jadi salakina bapak teu keprok tadi bapak surat tadi dangdanan atuh hayang geulis dangdanan ieu mah lipstik wae geus dicokelan ku Billy produk lebih bagus tipis contoh mah geura nyangu tabeasna mah geura masak kapasabeunana mah geura ibab ya sabuna mah di parfum tah parfumna eta di arep-arep ku ibu di salaki teh bener ibu ayo sare hayang jeung diseungit aya dimandian ku sabun ganu kumpul asa sare jeung bawa Garut atuh lain salah ibu tuh salaki anu teu nyadiakeun pangabutuh ibu apa lebih tapi ibu oge deui dibere duit ku salaki teh pake dangdang ge keun batur cenah bari ibu duit di salaki pake dangdang ge keun benaha tuh kenyataan kauluman jiga ratu di imah jiga babu ayo kamar jiga hantu sakala dipake banget pakai bubur warna hideung badan make bonteng bibir make tomat warna sasare jeung jus sing prawen sing saimbang kakara alon narima salat ibu lamun ibu wani minta hampura kalau jadi salaki surga ibu ternyata terdapat di salakina we halo terakhir begini bayang begini bisi bapak pernah hoax sesentakan dulur bisi ibu pernah ngajarikan dulur bayang sadar balik ke dia kajian dulur minta hampura ke kurang mengadatangan lamun bener bapak saum hayang diterima Allah boga janji kami moal ngahampura jelema sami eta jelema dihampura ku papada jelema leres nyaan teh kabeh ge apal Kota bayang nabu berarti dia tepungan tetangga, kitu bisi maneh pernah nyeri hati ku sikap kurang ku omongan kurang, hampura sakedeng di Ramadan, hampuranya, kurang pada bebaskan gitu hati, kurang pada bereskan hati. Ngarah Balumbang Timur, jalan gede sesepuan mual belet jeung Malutmut. Inilah makna saum nu bakal diterima ku Allah. Wayahna bapak oge bisi ngahoak pamajikan, wayahna minta hampura, hese. Narek nepi ka maot gituan. Teu hayang grup buka dulu rumah katurban tadi beres teu hayang kudu minta hampura ka si eta deuk nepi ka pae kitu. Tong sok kitu atuh HP teh.
teuing. Leangkeun hate, leangkeun hate. Mah kuring oge dalam dunia poe. Salasa kan Ramadan teh salasa. Dulur urang aya nu di Muhammadiyah dintenna dinten Senin. Kami kita mah yang meureun ngarujukna ka Menteri Agamanya. Cek Menteri Agama meureun aya teh keur dan isbat yang mungkin poe Salasa, mungkin poe Salasa. Ya dulur urang di Muhammadiyah parantos aya teh. Patak abdi keur ngarokok, aya dulur di Muhammadiyah teu meunang cenah ngarokok. Puasa maneh urang mah isuk. Jawa senang maneh mah beda aliran. Aliran naon saya maneh. Belum beda aliran. Engke teh beda euy. Sarua we jeung Bapak NU hayu, Bapak Persis hayu, Bapak Muhammadiyah hayu. Kan kalau puasa teh milu ka negara. Tah ieu warga negara. Kadang eta dulur urang hayang nepresna bae. Teu naon. Kan aya Allah Idul Fitri 2 kali. Dari Ustaz Gerhana itu di mana? Aku ini ke NU, ke Persis di Muhammadiyah. Kene nu NU hargaan, nu Persis hargaan, nu Muhammadiyah ge hargaan dan nu hese mah silih hargaan. Kitu dapat abdi mah prinsip teh. Geus bae urang mah cicing dina Islam teh bae. Jadi NU menjadi Persis pek bae. Bisi ibu berboga dosa kata tangga kabar aya wayahna bubar ti dieu ari hayang salat ditarima. Hampura gitu bener dieu cek si Ustaz Gerhana ngadengekeun ceramah mah teh ngadengekeun. Nah hiji kudu minta hampura ka ieu Bapak. Juga itu kuburan kolot gerak teang, aya kuburan batur di tareang di baresihan, aya kuburan kolot tutungulna di papoho deui. Anak-anak aon itu petanya. Kumaha ngan cenah kuburan indung urang deui poho. Sia teh mah jiga tekeun. Pada kolot dalam mengenai mengkaji aya nadran, baros teh Pak. Keun bae batur anu henteu mah, keun bae tong diganggu. Ngan urang bae sekarang supaya ingat ieu kuburan kolot urang. Leres. Baheula keur abdi keur leutik ku kolot hayu cenah urang nadran kan ini. Jadi apa dia? Oh iya kuburan ini. Oh iya kuburan aki. Kata kuburan batur tara dibersihan atuh. Kuburan ini apa? Ya bae masih itu ge buka incu ataupun incu urang. Urang lebih ka pokok karena bahkan punten kontroversi Pak. Bahkan orang wajib minta barokah di kuburan. Cici ngeulak kamu dengar di bahaya. Wajib hukumna wajib minta barokah di kuburan. Kumaha carana? Datang ke kuburan indung, ngehuleng di dinya. Baheula nalika aya indung masjid subur, baheula nalika aya indung budak yatim kapiara, baheula nalika aya indung jeung dulur akur, baheula keur aya indung lamun aya pangajian breung ka ditu breung ka dieu, balik di kuburan lakukeun pagawean indung anu geus eueuh ku ibu. Inilah makna barokah di kuburan indung. Kahartos lamun anu teu ngarti tingali sia sok ngomongkeun urang teh mah. Orang gelo Ustaz mau jenengan barokah di kuburan teu ngartinya. Tapi paham sadayana paham. Neangan barokah di kuburan teh niron akhlak jelema nu geus dikubur. Andai kata Pak Kades maot datang ke kuburan anak, euy keur aya kades ieu mah nu miskin kabantu, nu yatim kabere, pengajian subur, masjid kabere, balik di ditu wayahna lakukeun naon perkara nu dilakukeun ku batur sapanjang eta alus barokah di kuburan. Kahartos? Karena jalan aya isu nyebutkeun jelema teu ngarti, bodoh teh leuwih ti bodoh. Lain ku bodoh, hate we malang. Lusan. Ayo ngidip deui atuh. Hayang ngeuti jam sabaraha? Hayang geus mati. Nya sok ibu sorangan. Urang mah jeung Pak Kades geus sidik boga pagawean nu lain nya sok atuh ibu naik ka deui sorangan. Apuntennya gaya kuring ieu, cara kuring ieu heukeun bae ka kuring. Ibu mah tong nurutan kuring. Nah, komo Pak Ustaz entong marobah. Bapak di kopiah teraskeun, Bapak di sarung teraskeun, Bapak di jas teraskeun. Entong nurutan abdi. Nah, dieu ge geuning urang deuk asup kade ditolak. Punten cenah tamu kapal ditu cenah mobilna kapal ditu. Cing abdi Ustaz tong sok akuanan ka ditu. Malahan nanyakeun ke ditu, cinta ibu bade ka mana? Aya nu ngabring tadi teh. Pangaosan cenah saya. Cenah kalem we da ustadna ge sok lelet. Ka urang. Oh cinta ibu ustadna sa Nana Gerhana ngulet kiranya tempo cenah kuncep nya cinta ibu nya. Jigana lamun ayeuna paket ieu era sia teh. Mau teh balik panggeulang.
di situ karena sikoan mbak jadi awak kuring entah sabab kuring dilatih ku guru maneh jelema biasa nutup kudu make baju luar biasa geus we biasa-biasa ada urang manusia biasa jadi kuring dikir teh ngabubu guru lain teu hayang di gudang gede lain teu hayang sorban badak lain teu hayang gamis kamsar lain teu hayang mah hayang asli ngan ceuk guru wayahna maneh jelema biasa make baju biasa well ya di bapak mana orang-orang luar biasa engkau juga abdi kieu geus kolot pangpang nama geus sok gaya teh onyo kolot pakai baju gelap jeung aku bener abdi ge jigana ke geus kolot mah bade juga bapak hadirin kaum muslimin makna Ramadan teh lain sakadar nahan lapar jeung dahaga tapi kurang kudu peduli kanu lapar kanu dahaga anu sok leungit dina Ramadan takwana jelema nu takwa geura balik ka indung bapana geura balik ka salakina geura balik ka dulurna sabab makna takwa Allah narima perkara ibadah urang lamun ka indungna alus bapana alus ka dulurna alus ka salakina oge sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana parawan anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu katedak luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sakurani rahayu gapurani ngen ria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang siletik silebaran sari tutup lawang si gotaka angkat pandangan nu katuhu 1 2 3 set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.